sah-sah wae itu. Ya, sah-sah wae. Nu resep dangdut ngantong pahili teuing kana bab adan. Adan sing genah, lain nada dangdut adan. Hayalas sholat. Si eta kunaon pas nu gelo. Nya geura cicing dina tugasna masih kacau anjir. Bae na kuring moal kacapi. Tembongkeun atuh kacapi. Ai kacap teh kecapan. Pi hiji. Jadi kacapi teh kecap nu hiji. Naon kecap nu hiji? Kacapi kecap nu hiji. La ilaha illallah. Kecap nu hiji teh la ilaha illallah. Teu aya deui pangeran aing Gusti Allah, teu anu mampu minterkeun aing Allah, teu anu mampu ngadaekeun aing Allah, teu anu mampu nakdirkeun aing Allah, teu aya anu mampu sagala aing Allah, teu aya anu bisa ngabisakeun aing Allah. Jadi lamun bapa pinter entong sok pinter, nah da bapa nama bodoh. Geuning eta pinter dipinterkeun. Ibu daek ulah sok daek, da ibu nama kedul. Geuning ieu daek didaekeun. Kuring bisa ulah sok bisa. Dah hakikat mah kuring teu bisa naon-naon, geuning eta bisa dibisakeun. Kusaha atuh dibisakeun? Hadir Allah, ku Allah. Matak urang mah bisa tinggal bersyukur, daek tinggal bersyukur, pinter tinggal bersyukur. Muga-muga pinter bisa jeung daek diistiqomahkeun, daek na saumur-umur, bisa na saumur-umur, pinter na saumur-umur. Lain geus pinter jadi guminter, geus daek jadi sok daek. Nganggap kedul ka jelema kedul, nganggap bodoh ka jelema bodoh. Nah memangna tugas jelema pinter kudu ngabodoh-bodoh nu bodoh, lain tugas nu pinter mah justru ngoncoran jelema bodoh. Ya kaharti matak sing tamat ge la ilaha illallah teh lain ukur dina tahlil. Komo dina tahlil mah pan carana ge tilu. Nu tungkul ngagideug jeung nu muih. Sok ieu belum anu mawat lalajoan nu tahlil nu tungkul la ilaha illallah les eueuh sia teh sare da aya oge nu tahlil bari ngagideug geuning la ilaha illallah la ilaha illallah cita mang nah digideug-gideug ngarah teh HS jiga si itu gitu. Jadi digideug-gideug teh ngarah teh sare nganu paling paur mah nu muter illallah illallah ta urang curiga ayeuna si eta nahlilan batur da isuk mah si eta nu ditahlilah. Nah, da balik ongkek uger. Sok geura cicing, da makna nama sarua la ilaha keun nu tungkul nu ngagideug nu muih. Nah, da diomongkeun mah sarua la ilaha illallah. Urang teh ulah pasea teuing ku cara. Kacapi kawatna 20. Nembongkeun sifat wajib Allah nu 20. Wujud kidam baqo muhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat irdat ilmu hayat sama basar kalam jeung sajabana. Pokona mah itung ku ibu sifat wajib Allah 20. Geuning di nakawat kacapi aya 5 nada daminatila. Jadi 5 nada, berarti di dunia teh beda-beda. Lalaki jeung awewena, luhur jeung handapna, alus jeung gorengna, bener jeung salahna, daek oge jeung kedulna. Beda apa? Di mana eta ayana nawak ibu osok bener osok salah osok geuning urang sagala osok bener osok salah osok matak nempo kasalahan batur tong hayang ngomongkeun da urang ge osok salah jiga heueuh ya. Bapak daek osok kedul ge pan osok daek osok kedul osok matak lalajo kedulna batur tong hayang ngomongkeun da urang ge sakapeung mah sok kedul jiga bener pan. Jadi ulah rasa maneh gitu. Lalaki jeung awewena kan beda. Lalaki jeung awewe, lalaki mah jeung bijil kumis, bijil janggot, bulu dada, awak sembada, ngomong handaruah. Lalaki coba ibu kumis teu datang, janggot teu datang. Ku Allah diberi kaunggulan, naon kaunggulan ibu-ibu? Perasaan, mata kampura ibu boga nu ngaran baperan. Bapak dimodalan ku Allah naon akal pikiran matak bapak mah tanpa ngagunakeun perasaan tapi ngagunakeun pamikiran. Matak lamun ibu buat baeud jemedat jemedud wajar da perasaan. Ngan lamun bapak jemedat jemedud jumras jemris aduh na teu isin ku kumis rangeteng janggot panjang baeud anjir jiga lele useupeun dulur. Ada ibu mah buat baut ge rada-rada mantes sanajan jiga jamurek bitu.